Ya Kang wiku-wiku ya pertapaan ajar Kang Leno sang wiku Kang Lenuwi Raspati wontening Ari Raspati manis tutur galur gentra ing carita bubuka manggung linuhung kacarios salebeting padepokan sisi pagunungan sakiduleun Gunung Sateranga anu kasebat padepokan Talaga Warna pagunungan anu parentul tatangkalan anu paragpak pasawahan cing arnat mangsana pibuateun sumedeng obroy koneng kasrotan kusang dupi anu janten kasepuhan pakampungan kalayan mimpin santri di padepokan taya sanes kasepuhan wikuwasi kakasihna nuju didehesan ku ingkang putu satria ladak pertengtangganan kalayan sahayana gilang gumilang lir dewa lumung surti kayangan kekasih Raden Sangyang Wasigeni sapa medalipun sang wiku nyaur ingkang putu Raden Wasigeni kasih Wasigeni merenea jujuk pada karo hengsun mangsing parek nyer bawanun yang unyuk sumanga yang aya pikir naon pangersa ya aduh
siloka nanta pusaka jembarkan suami mari pintar pintar paraluluhur jasa anu ngabibita kalau ngaran miring pagelaran waya halangan paridangan solat di tema para biaga senak yang ngawila suara begitu jurus sekarang hegana dan wira nala kamelana sarendong lapaska nu ngawaris kitu riwayat kapungkur pujangga nama para wali disuruh kana jasa ngawujud ilmu ning hirup ngawujud Mang Lukman ilmu ning hirup
pertapan ajarkan linui ya lenoi warna-warni di padepokan Talaga Warna anu pernah sakidulan Gunung Satrenga kalebet ka wilayah Wirata Sang Wikuwasi kitu nu katelah kasepuhan anu janten pamujaan masyarakat panyaranean balarea di mana aya kapentingan tara ngumahakan sanes iwati anjeunna nuju didehesan ku ingkang putu kakasih Raden Wasigeni kalayan umangken Sang Hyang di eta padesaan sakiwaeun para satri wenirangan dikamekaten nyaur kepino Sang Resi kasep kadieu kahareup diukna sing rada deukeut nger balanun yang sumangga wayah panjenengan Sang Hyang Wasigeni ngahaturkeun semapa bukti pohonyok pangkoneyan eyang anu kasangakeun syukur bagja kumayangan semah hidup katarima kuleungeun duaken cakatuhu simpen puluning ati dicangcang sapucuking rema pundi ing mastaka atur nuhun kaping kalih bokpi nanten Purwadarwe kaluputan muga pangersaya yang ulah kirang ngahapuntenna kawayah panjenengan soal kasalahan atuh bujeng hingga dipenta kasep sanajan teu dipenta wajib kolot ngahampura kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura ka incuna ka anakna jeung katurunanna nya meureun beunang disebutkeun nurus tunjung nya satri atuh sabalikna najan eyang oge nya kitu da ai manusia mah henteu ngancik dina hiji sifat sok kakeunaan ku dua sifat antara bener jeung salahna nu matak sakolong langit ieu moal aya manusia anu sampurna tetep kakeunaan ku dua sifat hampura aki oge bisi aya kasalahan boh gede boh leutik boh nu meujeuhna sami-sami pangersa salajengna purwa pangersa yang kersa nimalan kaula aya pikersaan naon oh kieu ke heula catrik kadieu jang sing rada darareukeut jalu aduh jang dicalukan ku guru Jisi abdi langkung ti payun leuwih ti heula. Bade nyagakeun sebuah pangabakter goyuk maha guru. Bugi katawi. Di hampura ja. Naon bieu teh dedengan teh langkung ti payun leuwih ti heula. Nya. Hilap. Hilap. Demi Allah hilap. Hai teu dihaja dihampura ngan ulah dijieun-jieun langkung ti payun leuwih ti heula dirangkep-rangkep sarua jeung bonteng katimun gedang papaya
Cicip abdi oge kula bade jagakeun sebab pagapaktos pulih ka tapi ku Bapak Guru duka sagakeun kula. Ti mana maneh karek pangi ti Badug. Ya. Tos naon ti Bandung yer pidak badeg. Oh, menang lumayan keulan ka ti Bandung teh aya teras kalebak cicip abdi kedep goleg. Digital ka abdi teh ka Pagalegan kedep goleg. Di Pagalegan dijual ka hiji ka soreang 7 goleg. Di soreang di Ica aku abdi kagudingan 8 goleg. Di Gudingan payu 8 goleg. Pek pargili ka Cirebon ku abdi payu kedep goleg. Geus ya ngomong sih ya. Kepada kelas-kelas jalami anu beragami wae. Atuh ka aden oge bade jangakeun si mafanga bakekok. Si mafanga baktos maksudna. Ditarima paman kapayun salikna sawios cekam. Den aya naon? Kedeu rokok. Ya. Ujug subaga Bapak Guru aya pikir saha naon? Aya pikir saha naon Purwani Malang? Kok kieu? Sabenerna anu matak hidup di saur lain waktu saprekara pamuka pintu gerba deuk mukakeun eusi ati perantaraan lisan supaya kasaksi ku murid-murid cing jadi pamadegan ikrar anu nyatrat sugan jadi turus ke araranjeun mungguh jalma anu berkepercayaan jeung beragama. Kaula nu priyoga syukuran ka kersana anu kagungan kersana holik nu kagungan abdi-abdi sadaya. Nu kagungan sifat welas sifat asih. Kadua ti eta ama teh cu geus loba ngeunteung ka diri pribadi sabab alam anu kaliwat ku ama geus sababaraha hiji mimiti alam orok. Kaula nu dawuh ti balan lajeng kadua alam budak lajeng salajengna katilu alam dewasa lajeng kaopat alam kolot tak ayeuna geus nincak alam aki-aki memang di dunia ukur saliwat kauger ku sifat basa yen kabeh awak-awakan bakal kena kurusak ieu ayat mangrupakeun firman atawa dawuhna kersana robuna anu tercatat dina kitab. Kulu nafsin daikatil maut sakabeh awak-awakan sakul nu hirup bakal maraot. Atuh amate suistu ningara kacak lamun dikeresakeun dibalikeun ka alam asal asa hariwang lamun nempo murid-murid saralah prakna dina ngeunaan ilmu atawa nempo murid-murid incu sorangan lamun henteu acan bisa ngamalkeun ilmu anu geus diikrarkeun anu dikandung ku araranjeun sakabeh. Leres dawuh ti balan ti leufat kilan teh. Lajeng salajengna ka ayeuna anjeun anu ditilar ku indung bapa diloro ku kaula geus dewasa. Ilmu geus dikandung ku anjeun gerapek geura amalkeun sabab dosa ilmu lamun teu diamalkeun. Ama teu dik ngajurung gerapek geura bakti diri seba tanaga ka nagara jeung masyarakat sabab mubadir lamun eta ilmu teu diamalkeun. Pancen hirup manusia geusan ngamumule nagara bangsa jeung masyarakat gerapek geura kumaula ka pamimpin. Deuk ka mana anjeun kumaula pilih-pilih ti kiwari ranjing-ranjing kupikir sasarku saja teuing ngrasa mana raja nu kasebut adil, mana raja nu kasebut sobar anu bener-bener
linggih dina rel kapamimpinanna nu narik kana hate anjeun sugan geus aya jero-jero hayang boga gawe anu pasti. Aduh, Kang oge teu milu teu gawe sugat-sugat jadi tukang sasapu, jadi tukang kepapatah gitu. Pokona mah kana naon pokona asa nu dipiridok ku Gusti nu Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokona abdi mah agami nu dicepeng. Den mangga sare agul ku payu putut teh gubah wadah bisa, sasapu bisa. Belah suluh bisa. Gubah piring bisa. Jeseuh bisa. Dahar bisa, Bang. Daun sagara rupi bisa, Bang. Jopet bisa, Bang. Hei. Ulah kitu jami beragami mah pamali. Sakitu kase. Eyang kula. Aturipun ulah saketika bingahan memang laras pisan eta nu dipimasat ku kaula sakawitna saja unyuk-unyuk kala teh hoyong aya dina widi pangresa parantos direncana ku kaula. Oh kitu. Teu pinu damel kaula namung pangemut kaula aya 3 karajaan anu kasebat subur makmur gemari paklo jinawi aman santos sakertal harja kalayan anu kasebat nagara adikuasa. Mana hiji-hijina cing. Antawisna nagara Wirata, Astina sareng nagara Amarta. Namung dina resan dia numana gesan pangancikan kaula anu kurup sareng ilmu pangrasa sareng itikad kaula. Ya uga ninggalih pangrasa. Astina kaula nun alus Rajana Suyodana kapino alus Raja berat beunghar sugih mukti loba ketan loba keton mua aya nupang beungharna di kolong langit iwati nagara Astina hidup teh bakal menang pangkat gede memang bakal dibutuhkeun wasatria udalan pasantren kalayan anjeun bakal menang kadudukan sampurna gaji oge bakal utami. Kaula nu abdi giring gen. Tiasa wae dibantun ku kaula alhamdulillahirabbil alamin. Ngan kade tempo sejarah Rajana Prabu Suyudana Kurawa lupang gedena anak Destarata beungharna ladang codeka sugihna ladang delik nganiaya kasasama malah baraya dulurna pisan Panawa dikaniaya Panawa ngalaman diduruk di balik sigala-gala eta anu ngabogaan hakna nagara jadi anjeun teh bisa kumaula ka Astina gaji gede pangkat bakal luhur kadudukan bakal luhur ngan anjeun wayahna kudu daek delik mode pribadina kudu daek basilat mode Kurawa telenges tega wangkang cudek kasasama bujeng nulian kadulur geus kitu jadina meureun aya eta mah kumaha anjeun ngan tojaiyah jeung pamadegan jeung ilmu nu ditunjukkeun ku kaula. Aduh entong den entong sieun dihukum bersangkutan jeung polisi. Entong den Lakorati pokona urang mah agami nu dicepeng. Eta kedah tagen eta ulah cua. Na penting mah beuteung seueuh we duit loba naon deui jelema mah loba ting pikiran kadar dihukum pan duit balik dihukum pan urang boga duit teu deunaan. Kumaha upami ka Wirata di Wirata alus ngan dinya mah jago unggul meureun anjeun bakal kapilih sabab anjeun teh tutas alapan katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Ngan sifatna sok telenges najan diwawadianan ku guruna ieu ilmu sakalieun seuh di mana kaseret bisa dipake kangaranan boga kamatihan katimulan kagagahan jeung kamandragunaan teh manusia sok loba poho kumaha lamun lat poho tuluy dipake telenges kasasama dipake cudek kabaraya
kurang-kurang lobanu cilaka jelema anu nganalkeun ilmu paranti jeung ilmu kamatihan lantaran teu make dasar iman katakwaan. Upami kitu mah alim kumaha upami ka amarta eta alus pisan. Namun sakedik di amarta teh kaula teh aya anu dipika cecep ku kaula. Aya jelema anu gumede luhur aing pinter aing teu deungeun ngaranna Si Gatotkaca. Kumaha manawi widi masa teh acana kaula kumaha ulah teh hayang ngajajal heula wawasenna Si Gatotkaca anakna Bima. Sareng sajabi kitu sateh acana kaula kumaha ulah teh jabi tinggal jajal jago-jago manawi kawidian kaula teh hoyong nyobi jajaten dewa anu kasebat nu kawasa di alam pawayangan ieu. Wallah. Penasti kersayang dumam para dak dumadak bumi langit kunyang ganying geder padet Erawati. Kasauran Raden Wasigenit tamus dateng surga loka ener sapisan jagat buana pansa